Turnamen bola voli Kapolsek Cup 2025 parantos ngancik karena babak pamungkas kalawan meriah tur pinuh ku sumanget. Turnamen bola voli Kapolsek 2025 parantos ngancik karena babak pamungkas kalawan meriah tur pinuh ku sumanget. Ieu turnamen diayakeun dina raraga ngaraketkeun silaturahmi sareng miara kamekaran olahraga di lingkungan masyarakat. Dina pertandingan puncak anu kacida matak narik perhatian ieu, tim voli Bincipas asal Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya, dipertemukan sareng lawan tandingna, nyaeta tim Dai Family. Duana nembongkeun keahlian jeung sumanget tanding nu luar biasa. Pertandingan lumangsung kacida sengitna, unggal tim silih tuker serangan kalawan strategi anu rapih sarta teknik anu hade. Sanajan kitu, ku perjuangan anu taya kendat, tim Bincipas hasilna bisa ngarebut kalungguhan munggaran sarta dinobatkeun minangka juara kahiji dina turnamen ieu. Kapolsek Majalaya, Kompol Suyatno, hadir langsung di tengah-tengah para panyemangat sarta masrahkeun langsung tropi sareng pangajen pembinaan ka para jawara, minangka bentuk apresiasi jeung dukungan ka generasi muda dina widang olahraga. Palatih Bincipas, Bang Jaya, nyuhunkeun rasa nuhun anu saageng-agengna ka panitia nu parantos nyelenggarakeun acara kalawan tertib tur profesional, kasadaya panyemangat nu parantos masrahkeun dukungan, sarta utamina ka Kapolsek Majalaya, Polresta Bandung, anu parantos masihan kasempetan ka para nonoman pikeun mekar dina widang olahraga. Pertama kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam event pertandingan bola voli Kapolsek Cup 4 2025 dan jajarannya yaitu Forkopimcap Kecamatan Majalaya. Alhamdulillah kami mendapatkan juara ke-1 putra dan putri. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk yang lainnya, terutama para atlet-atlet muda untuk mengembangkan bola voli khususnya di wilayah Majalaya, umumnya Kabupaten Bandung. Ucapan terima kasih kepada Kapolres. Oke, baiklah secara para pecandu voli mania sekaligus penyelenggara di persidangan turnamen bola voli ini yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Dan juga pada jajaran Polsek Majalaya lainnya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Bagus, dipersilakan untuk menerima ayah melencak ketik mah. Dan berakhirnya pertandingan final dan tadi sudah ada juara 1, 2, dan 3. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman. Hari ini hari Sabtu jam 15.36 kita nyatakan ditutup atau selesai. Salajengna, Bang Jai oge ngucapkeun wilujeng milangkala ke-79 kanggo institusi Bayangkara, kalayan pangajen anu saluhur-luhurna kana jasa jeung pangabakti ka nagara sareng masyarakat. Mugia turnamen Kapolsek Cup anu kaempat ieu tiasa janten inspirasi jeung sumanget pikeun ngagelar turnamen nu sarupa di mangsa nu bakal dateng. Roni, TV News Indonesia nglaporkeun.